dibayar kontan. Oh, gitu. Anu disebat dina ijab kabul Diajar nahan lah. Diajar lempeng. Buat ka mama sareng ka bapak. Dina mangsa aing tarik. 1 2 3. Alhamdulillah ya, calon pengantin prianya sama keluarganya sudah nyampe. Nah, soalnya ini dari bawah sahabat, kita menyambut pengantin sudah sampai di tempat. Dari keluarga pengantin pria. Aduh, gaya udah Kita menuju ke rumah pengantin perempuan ya. Pengantin pria yang mau Selangit kamera di kalangan gawir. Nah, harus yang sanes lah ya. sama keluarga pengantin perempuan ya. Ini dari pihak keluarga perempuan. Salim dong. Allahumma salli
Dengan biasa kapal dia mungkin sekali paling pengker sekali biasa bersih kena kosong di bawah pengker. Kapal dia Pak, Ibu sekali kapal dia. Kan digubis ya. Agusnya Agus iya. Ayo perakana, abi mah alo. Satu pihak pamagat ke saya, pihak saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nakahalillah wa an kahalillah istahaqqa wilayatullah. Qala Ibnu Malik fi kitabih mubtada'un zaidun wa adirun khobar in kota zaidun adirun mani tadar. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dina kesempatan ieu urang sadayana kalayan kudrat irodat Allah subhanahu wa ta'ala tiasa pakumpuriung pamprok nyongo petepang wajah seja badai nyakseni berlangsung akadika antawis yang Triana Irawan sareng Neng Fitri Mulyani amulina iya kesempatan insyaallah pada di akadika langsung kemujanten ramanaku anjen selaku wali buktir simkuring petugas di kantor urusan agama Kecamatan Padakemang dina hal iya didampingi ku Bapak P3 Desa Padakemang semata-mata kau ngahadiran oke nyatet berlangsung akadika kedua mau boleh kasepat layan datang parantos ketampi kusim kuring alhamdulillah lengkap sehingga tiada pemengan mau dilangsungkan karena akadika kalian penyocokan data ala kadarna tadi parantos dilaksanakan namun sabta acan dilanjutkan karena akadika sami tabaruk atau pingala berkah ngupingkeun khutbah nikah dilanjutkan kan ngos istighfar oke ihtiyat ngos 2 kalimat syahadat alhamdulillah iya kesempatan insyaallah beri dipimpin ku salah sawias alum karom anu sami-sami hadir di tempat kituna asal sawias kasepat waktu disanggakeun Ikhtiat keimanan orang langkungan maoskeun 2 kalimat syahadat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu li wa lakum.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Triana Irawan Nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina Fitri Mulyani mas kawina perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Triana Irawan nikahkeun kaula ka anjeun ka anak teges kaula anu namina Fitri Mulyani mas kawina perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Tarima binika kaneng Fitri Mulyani binti Bapak Cecep mas kawin perhiasan emas 15 gram dibayar kontan. Oh gitu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdas sakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ikafi majid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam ala mardak wa tawassil biha nakhlaq wa ala alihi wa sallam. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa Hawa kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah wa kama alafta baina sayyidina Yusuf wa Julaiha wa kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khidiyata wa kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma taqabbal du'ana fi kulli hajah jam triana sarana kita. Allahumma taqabbal du'ana fi kulli hajah bihaqqin kulis min zahirat wa batinan wa bihaqqi asma'ika laka minas sama'i ahyan suriyan asba'una fataqabbal du'ana sayyidi ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahimu ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya ya Qayyum ya Badi as-samawati wal ard wa ya ilah la qasalka ya insan hak min sikopi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ada. Ay, tati. So kung bagal ayun na siya na. Bagal ayun na tati. So, si lompong, diajar lompong. Ako nain. Patutup ya. Nanti pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng Fitri bojo AA ngaturkeun mas kawin sakumaha anu disebat dina ijab qabul pamugi dimanfaatkeun dimasrahatkeun dunia akhirat. Caroge abdi nampi karena mas kawin di AA. Oh iya Pak. Manfaat maslahat dunia Tinggal ke kamera.
Pada ampun lah. Ampun lah. Ampun. Tahan belajar nahan lah. Diajar lempeng, diajar nahan, Atas kesahan wae. Dan Triana Irawan Neng Fitri Mulyani sapada anjeun duaan ngalusukeun akad nikah. Ya aya buku nikah anu anjeun duaan, mudah-mudahan buku nikah anu anjeun duaan. Jadi ada peribahasa mengatakan kalau cinta diawali dengan mata maka akan berakhir dengan air mata. Tapi kalau cinta diawali dengan hati tidak akan berakhir sampai mati. Maka ada hadis mengatakan man nakahalillah wa an kahalillah istahaqqa wilayah Allah. Sajalma anu nikah jeung nikahkeun karena Allah, maka rumah tanggana bakal mendapat perlindungan ke Allah Subhanahu wa taala. Maka laki-laki yang baik bukan laki-laki yang banyak mencintai wanita, tapi laki-laki yang baik adalah mencintai satu wanita dengan banyak cara. Maka begitu seorang istri teh kenapa diciptakan Allah dari tulang rusuk laki-laki bagian kiri yang dekat dengan jantung dan hati? Karena pada dasarnya seorang perempuan inginnya disayangi dan dicintai. Ingat ya? Maka anjol kalau mimiti papangi jadinya mimiti papangi pernah mimiti papanginya. Cek bahasa Arab bagi cek Kang Agusna anti awaluman tasbutu fi qalbi wa in nadartini tarabbut qalbi. Engkau adalah yang pertama singgah di hatiku, maka ketika engkau memandangku bergetarlah hatiku. tangan Bapak Haji luar biasa. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah berlangsung akad nikah kedua mempelai para tos kasaksian iku sadayana kelayan dinyatakan sah numutkeun agama asrumutkeun nagara margi parantos dicatat ku kantor urusan agama Kecamatan Padakemang kalayan secara legalitas formal buku nikah parantos dipaparikeun simkuring atas nama petugas secara pribadi maupun secara institusi ngaduakeun ka kedua mempelai anu bade beber layar tarik jangkar ngambah kahirupan anu anyar mudah-mudahan tiasa tercipta rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Hapunten anu pasuhun bobilina mimpini acara ayat cariosan anu matakan duduk kana kalbu teu kana mana mugia ageng cukup lumur gejemar pangampura pisadayana istilah kata selembut apapun angin maka ia akan tebarkan debu tak ada putih yang tak ternoda tak ada insan yang tak berdosa apabila ada kata tersirik dusta ada sikap pembekas lara ada langkah menoreh luka semoga masih ada maaf tersisa sakitu anu kapiatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Bapak petugas di kantor urusan agama anu parantosman sedajan diteraskeun kana acara salajengna acara sesi foto heula panginten. Bukuna aja di Tinggal lagi kan? Nah, lu kali. 1 2 3. Pas ya. Kalayan mangga panginten alhamdulillah parantos sah dua mempelai atanapi panganten. Mama anu jadi tungguna karahayu Bapak anu jadi takana darajat doa mama sareng Bapak lir sumarepna lelembutan hati abdi Mama hapunten abdi terus tumelar kami jantan itu
Abi tas wangkelang kanu janten bapak. Dina mangsa ayeuna tumelar abi wangkelang abi datang darembongan. Mugi hapunten abi ditampi kudu yang ini. Kalayan kanyaah sareng kadede tinu janten indung sareng bapak. Mama, bapak, doakeun abi muga hirup abi juga hirupan abi sing waladi. Sungkem abi ieu sing janten saksi mama, bapak. Mama, bapak, sekali deui abi hapunten. Abi teh sasuangkelang kami janten indung, sasuangkelang kami janten bapak dina mangsa ayeuna. Mama, doakeun abi muga hirup abi jeung kahirupan abi sing bisa nyiptakeun keluarga anu dikaridao ku Allah Maha Welas tur Maha Asih. Mama, bapak, sekali deui abi hapunten. Diluhur sausap rambut, diharap sausap nafas. Abi tos ngarerepot ka mama sareng ka bapak. Dina mangsa ayeuna abi bade ngawangun rumah tangga mama. Abi nyukeun hapunten sakali deui mama. Sok ayeuna ibu panangan ibu kana rumah tangga dalagasan. Doa ti indung tungguna rahayu. Doa ti bapak tanggana daraja. Ayeuna anjeun kawangun rumah tangga geulis. Kasih Pragu mabacin ku bapak didoakeun anjeun husmakna udah. Dipasihan keluarga anu dipikari ya Allah. Anak jimat awaki. Ayeuna anjeun bebulayan menuju hirup anu can kasorang. Anak jimat awaki. Pra ayeuna aku mama doakeun geulis kasih. Mugia hirup anjeun jeung kahirupan anjeun sing dipikaridao ku Nu Maha Welas tur Maha Asih. Gerak tareuleuman ku anjeun hidup doa. Depi mama. Sok nyukeun pidoana ti mama. Sok. Nyawarung rumah tangga si bisa ngeruakan kecakulan balas bapak teh mengenal lelah kebilaan abi teh mengenal panas mengenal hujan. Ayeuna abi bade bebelayang menuju ancang ka sorang bapak. Doakeun abi pak muga ayeuna berarti bapak anjeun teu weleh dipilih didoakeun mau sakit itu. Sok rangku bapak sok nyongkeun doana please. Lagu nak 1, 2, 3 iya. 1 bismillahirrahmanirrahim 1, 2, 3 iya. Apin oh tanola tuh jadi kamu ulang. 1, 2, 3 sok lebetan aja celana ke pahe. Gitu sok 1, 2, 3 Kapita cenah Ustaz Jeffrey aduh kaluhurkeun heula sok kahanapkeun yang digoyang yang digoyang tarik 1, 2, 3 di aingnya agam bilang amin alhamdulillah mudah-mudahan dia barangkali singa janten rumah tani anu pinuh kurigi anu ageng barokah maslahat dunia lalu akhirat. 3 sak gagal.
Tahan. Asmanu Agung anu sifat Rahman Rahim Anu walas kamalukna Hekasep jujuran hati regepkeun masih saestu welas asih kamalukna jauh dina palupuh medadina laki rapi jujuran beberati gelis mantan istri tegakkan masih satu welas asih kasar sama angges tunduk karena waktu kaduaan ai ula ai fitri anu bager anjeun mapa hirupanya naga celaki rapi eta tangkas pancen anyar pancen tidur tiang di bogana angkat dina kalbu minangka pancen kahiji siapa nyekal agama manten agama di Gusti tegasna agama Islam dipindah lahir batin kadua pancen katilu hade baca hade ucap cuma lahir nu mawa sangsara badan mawa susah karena diri mau panjang pitudur tau tangtos maksud kajudi ngaduh berkarasa iwalas dilu ampuh mugi Gusti nang kayu
Rabbal alamin mugi Gusti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rizkina barantos di awur-awurnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah haturkeun nuhun rezeki warung awur sekarang ya alhamdulillah rabbil alamin mahir sawer ke murang kali ka mana cenah atanapi pun boy